Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneuh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika manehna cukup nganyahoankeun yen kaayaan hate Andi anu sanyatana mah geus dipiboga ku Nyi Euis. Puguh kumanehna ge geus bisa dipastikeun yen Andi kitu peta teh estuni ngorbankeun dirina pribadi. Duwi kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Andi atuh barang ayeuna mireungeuh nyetar sia geus aya deui di inung bapana. Lain deui ngarasa bungahna, bungah ku dua ku tilu malah. Bari harpanana pikeun ngajait dirina nyetar sia tetep we nganteng taya sudana. Eukeur mah kumanehna geus bisa dipastikeun yen kalah kumaha oge karna teh moal daekeun balik deui ka nyetar sia. Katurug-turug deui ari jejeroanana mah nyitar sia teh memang kacida ngarepkeunana ka dirina. Harewas hatena geus ebreh ti bareto keneh. Anu pikeun Andi mah hatena ayeuna teh beuki gilig we pikeun nyang hareupan dirina nyitar sia. Sanajan bener ari hatena mah masih keneh dieusi ku gambaran Nyi Euis. Paribasa moal tutung ku diduruk, moal laas ku dikumbah. Da puguh sasatna geus pageuh maneuh dipatri dina ati sanubari. Tapi nyaeta ari harepanana mah kacida ipisna mun manehna nepi ka bisa kalaksanakeun kauntung tipung katamang beas teh. Najan bener Nyi Euisna ayeuna geus papegatan jeung nu jadi salakina. Cohagna mah geus jadi randa. Tapi tetep we pikeun Andi mah jadi ngarasa seunggah anu didadasaran ku rasa inggis ku bisi rempan ku sugan. Lantaran nu diingatkeun teh kaayaan nu jadi inung bapana da geus tangtu moal rujukeun mun kudu minantuan ka manehanana. Wogo ari dititenan ka nyaahna mah boh Pak Haji sobana boh Mah Haji geus teu tumarumpang deui. Tapi ieu teh teu ngandung harti Pak Haji sobana bakal doaeun ka manehanana. Malah ulah-ulah matak jadi ngaleungitkeun ka nyaahna mun ceuk manehna terang-terangan wak cabalaka yen aya karepna deuk miluleuheungkeun ka Nyi Euis. Ieu sababna nu matak Andi ayeuna sakaligus nyeuhkeun harepanana pikeun ngahiji jeung Nyi Euis. Ayeuna sanggeusna Andi gok deui tepung jeung nyitar sia. Karep hate mah geus hayang jeplak we. Naon nu dikandung di jero hatena teh deuk diebrehkeun. Tapi orok kaya teu kaduga ngucapkeunana. Meureun cenah kakarage ngarong heap. Mun reureuh mah tacan reureuh bener nyitar sia teh.
Jadi sok sieun disebutkeun ngorobokan. Kukituna saheulaanan mah moal waka ngebrehkeun rasa naon-naon. Oge cicingna di lemur hujung kapaksa we teu bisa lila-lila. Nu jadi pokona mah ngaragangan. Ngaragangan omongan batur bisi goreng kasebutna. Atuh isukna deui oge andi teh geus kenceling we indit balik ngagedig ka Cipancar. Sedangkan Ki Jantra mah teu milu ngarasa sonoeun keneh kanu jadi anakna. Ongkoh dipang-pangna babarengan soteh pedah keur aya nu diteangan. Ti heula kapan keur neangan karna alias jakalara. Atuh kabeh dinakeun keur maluruh nyetar siah. Sajroning lempang memang ari hate mah kacida ngarasa horeamna deuk ngadatangan lemburna teh. Kukitu teh mah lantaran di lemurna aya kaseungah teh. Sanajan bener teu kalis ku deukeut salembur pagiling gisik. Tapi ari beja-beja mah teu burung we kadenge ngabulungbung kana ceulina. Bakuna mah biirah nyaeta bojona Mang Amir. Hari sakalian tepung teh sok ngoceh we majarkeun teh cenah nya. Majarkeun teh nya eus ngarep-ngarep hayangeun dianjangan. Nu tumerapna ka Andi. Hal ieu teh lain matak jadi pamepes hate. Tapi sabalikna matak nimbulkeun marudah hate anu kapapanjangan. Ulah-ulah akhirna mah piraku we teu matak jadi panyakit batin. Anu moal bisa cager deui. Da puguh nu kangaranan teu beda we ti ngajul bentang ku Asiwung. Atawa beunang disebutkeun manehanana teh ngan saukur piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir. Jajauheun kana bakal bisa laksana kauntun tipung katamang beas laksana kapiduriat. Kanja dangu sadayana bahwi kalpa nukung si dielehkeun ku Gumilar. Manehna teu terus mulang ka Cigalontang. Tapi satuluyna manehna tetap renggenek we saheulaanan mah tumetep di Tajur Sela nuturkeun ka Pabarja. Keur mah memangna diandeg ku Pabarja katut ku Dalimin. Kata mah deui bahwi kalpa teh masih keneh boga hate panasaran. Ngageremet muka papanjangan hayang nyoba-nyoba deui ngadukeun wewesen katut Jajaten jeung Gumilar. Lantaran anggapanana manehna teh goreng-gorengna oge hiji guru nu geus kasebut mursid oge di Cigalontang mah. Ngajentul pagurona sarta rayap muridna. Atuh pangalamanana dina urusan bitotama. Lain kakara satahun 2 tahun. Cindek nama geus cukup legok tapak genteng kadek. Malah beunang disebutkeun riributan teh geus ngabaku. Pasendatan oge dina prungna padungdung manehna teh tacan kabejakeun ngarandapan ragrag di pakalangan. Beuki komo di ayeuna mah barijeng diojok-ojok sarta diangsonan ku Karna. Nu ayeuna geus jadi muridna ngaguru ngan sakur boga pamamrih hayang dibantuan. Pikeun mulangkeun ka nyeri ka sakur anu geus nyeri ka manehanana. Nyaeta ku kulbadetna Gumilar jeung ka Andi anu geus kungsi ngaburak-balik komplotanana. Najan bener pangabisana bahwi kalpa aya di saluhureun Karna. Tapi ari jeroanana mah Karna teh make boga hate nguntup nguyup sagala. Lamun diparangkeun kudu padungdung jeung bahwi kalpa. Lantaran manehna oge boga angkeuhan sakumaha hebatna oge pasti bahwi kalpa teh moal kuateun lamun diayonan ku elmu batu karangna. Pangaruh pangwuju Karna oge memang bahwi kalpa teh masih keneh penasaran ka Gumilar. Ongkoh deui memang sakuluna we lantaran maksudna oge kapan deuk mangmaleskeun ka nyeri anu jadi muridna. Dina hiji poe mah bering bae arinit ngan Pabarja nu teu milu teh maksudna deuk ka Gajah Ngambung nuturkeun Karna
Lantaran cenah cekarna di tempat eta teh manehna ngabogaan anak buah pikeun pibantueun. Atuh tempatna esturing buni naker, moal aya nu nganyahokeun. Da pogoh sasat cicing di luhur gunung. Tur nu masih kene werit dilingkung ku leuweung nu langka kasabaku manusa. Kitu carita anakarna ka Bahwi Kalpa. Sok padahal sanyana mah manehna teh ngan sakadar hayang dianteur pikeun nepungan anak buahna. Lantaran tujuanana deuk ngalakukeun deui pagawean anu saperti ka tukang-tukang. Kadar eta pikeun males ka nyeri ka gumilar atawa ka andi bisa ditangguhkeun teu kudu gurung gusuh. Nu perlu mah manehna teh hayang malang mulintang deui di daerah suku Gunung Haruman. Komo deui ayeuna teh sasat pangabisana geus nambahan. Nu matak angkehanana pikeun males ka nyeri teh cukup ku manehna sorangan we katut anak buahna. Atuh cenah mun Bahwi Kalpa tetep deuk ngabantu teu nanaon, tapi kudu tunduk taluk kana parentah manehanana. Kitu tujuan karna nu sabenerna. Hiji tekad sarta kalakuan nu kacidalicikna. Nu pikeun Bahwi Kalpa Ki Dorji katut dalimin. Saeutik oge manehanana teu ngabogaan curiga naon-naon. Tapi nyaeta ngaran-ngaran manusia mah ngan sakadar sanggup ngarencanakeun wungkul. Dari kapastianana mah di luar kemampuan wewenangna. Boh Bahwi Kalpa boh karna sama sakali teu nyahoeun yen andi oge dina poe eta teh geus kencring we init deui ka Cipancar kadua si Ruyuk nu maksudna deuk nengtremkeun hate di Panenjoan. Kabeneranana teh deui Sukri urang Batu Gede teh harita teh kakara kaluar ti imahna nu maksudna deuk ka Cisaat. Hubunganana jeung Nyi Enoh teh ayeuna mah sasatna taya nu haru biru. Ongkoh di disatujuan sapinuhna ku bapana Nyi Enoh nyaeta Ardasim. Nu dina waktu ayeuna teh gawena mewah we di imahna. Tila teh waktu mentas keributan teh jeung Andi. Manehna terus gering menang sababaraha minggu. Sanggeusna cager terus we tumetep di Cisaat. Ari Sukri barang mireungeuh karna temong kalangkang kolongkong deui ka Batu Gede. Lain deui ngarasa reuasna. Mangka-mangka di lemurna teh ayeuna aya Sudinta nu kaayaanana teu beda we ti nu tanpa daksa. Sungutna bengok. Sanggeusna cager di Careham teu bisa sabiasa deui saperti bihara-bihari. Ngan untungna we Sukri teh teu katempoeun ku Karna. Lantaran waktu Karna sabaturna tingrong heap ti jalan torobosan. Sukri teh kabeneran kakara deuk nincak jalan ronaan. Begituna gentak Sukri nguliwed ka tukangan tetangkalan. Geus teg we dina hatena tangtu Karna teh deuk ka Cisaat. Ulah-ulah tangtu bakal mengkol heula ka lemburna pikeun nepungan Sudinta. Ogo we lain deui Sukri teh ngarasa sieun sarta bingungna. Kamana manehna kudu nyumputkeun diri. Tempat hiji-hijina nu dianggap aman ngan lembur Panenjoan. Kukituna teu panjang mikir deui. Sanggeus manehna kukuliwedan di Nubala sarta harieum ku tatangkalan. Benyang we. Sukri teu sirikna notog-notogeun maneh lumpat ngaberengbeng ka Panenjoan. Ari Andi nu harita geus aya di Panenjoan. Tekung silila kencring deui we indit. Nu maksudna deuk ka Batu Gede sarta terus deuk ka Cisaat. Manehna teh tayalian nyaeta deuk nohonan papatahna Aki Musani teh yen kudu menta dihampura ka jalma-jalma anu sasatna geus dikakaya ku manehanana. Tempat Sudinta tugas nyaho lemburna kapan di Batu Gede atuh ka Ardasim teu bireuk deui yen imahna di Cisaat. Tangtu ieu nu duaan teh moal caricing di Gajah Ngambung. Eger mah baharowina geus sah ti dunya katurug-turug kaayaan dirina harita geus sakitu buktina. Mana tangtu duanana oge pasti baralik ka salembur-lemburna. Pogo we. Lain bae Andi nu apal teh dalah Sukri oge teu panglingeun. Ongkoh aya cirina nu mandiri. Ti kajauhan keneh oge geus awas
yen nuker lempang kalebah manehanana teh taya lian ti Andi nya pikeun manehanana mah teu beda we ti nu mobok mangih gorowong ari gok pasangrok terus we manehna hari beus-beus ngabejakeun yen si Jaka ayeuna teh keur aya di Batu Gede kaopat baturna. Andi atuh lain deui ngaranjugna geus cop we yen nu tiluan teh moal salah deui bahwi kalpa Kidorji katut dalimin. Tapi naon sababna nu matak ayeuna kalangkang kolongkong ka Batu Gede. Boa dek ngalakukeun pagawean saperti nu geus moal salah deui meureun ayeuna teh deuk ngadatangan ka Gajah Ngamung. Beuh cilaka. Ulah Mang Inta jeung Mang Asim teh bakal kabawa deui we ngalakukeun kajahatan. Sanajan bener teu darekeun oge tapi pasti kucikarna bakal dipaksa. Kitu garentesna hate Andi harita bareng ngadenge katerangan Sukri. Mikir kadinya gancang we manehna nitah ka Sukri supaya ngabejaan Ki Jatma Kemed Katut Bopeng sarta sina terus nyarusul ka Batu Gede. Beres papatah teu talangke blesat we Andi ngagunakeun engkang-engkang nyaeta ngabelenyeng lumpat ukur ngagunakeun ramo-ramo sukuna. Ogo we sakicep oge ceuk nu bohong teh mah manehna teh geus aya di Batu Gede. Breh karena sabaturna kakara kaluar ti jero lembur. Memang harita teh tas nepungan Sudinta. Tapi tetela Sudinta mah teu milu. Karena rek naon adi ka ngalantok ka dieu deui deuk ngalakukeun kajahatan saperti nu geus. Andi langsung nyorowoh ka Karna. Sedeng bahwi kalpa katut nuduhan mah kumanehna teu ditolih ieu. Ai. Ti koro anon peso ciraing teh Andi. Montong lu ucap, ayo dewek ayeuna sangarepan. Karena sanajan bari kaget mireungeuh gerakan Andi, manehna gentak luncat ka hareupeunana maksudna deuk ngayakeun perlawanan. Ai. Kirik buntung teh ngadon nyampeurkeun. Ya alus we. Hayang dipodaran meureun. Hingga karena keun ku kami deuk dilawanan pikeun neruskeun hancat ti heula. Bawi kalpa oge ngagentak luncat ka hareupeun Andi. Bari teu tatapasini deui sabrut we manehna ngadiuskeun jurus Ciga Lontang. Modar si buntung. Pokna deui bari dibarungan ku hate dir ujub takabur. Moal bisa we kalpa. Nyawa kaula mah lain diatur ku Andika. Andika mah sarua we jeung kaula. Moal bisa ngalalangkungan nu kawasa. Andi bari ngagentak ngawangun gerakan orai gibug. Gerewat kagigireun bahwi kalpa bari langsung ngadiuskeun pereupna. Nya capek sia buntung. Nyawa sia mah bogu ayeuna dampaleungeun aing deuleu. Bawi kalpa bari ngagentak luncat ka gigir nyamberkeun dapat sukuna bari ngadiuskeun tonjokanana. Tapi Andi ngagentak ngangsorodkeun sukatuhuna nyarong ngenca anu ngajadikeun badana jadi semu-semu murilit. Hiu dengelan kepang leungeun katuhuna disabetkeun ka handap. Mun panonjokna bahwi kalpa bisa disalametkeun lantaran buru-buru ditarik deui. Parokaya dampal sukuna mah leuir teuing ngejatkeunana. Majadikeun tenggelan kepang Andi teh ngahabek kana memuncanganana. Waduh. Ya mah pemuncangan sia teh buntung. Bawi kalpa ngagero bari leungeun katuhuna terus ngahayat deuk ngahancap punuk. Kapan ngabageakeun we kalpa. Andi bari ngagentak ngalepeun badana ngabarengan sukatuhuna ditarik sabeakna ka tukang. Breh dihandap bincurangna bahwi kalpa. Teu parah deui heat. Dengelan kepang leungeun katuhuna nyempong ti gigir sarta nyerepet ka katuhu. Jedak we teumis deui bincurang bahwi kalpa beunang dituar. Aduh, jarah sia. Bahwi kalpa ngagero deui we bari ngajarete teu beda we ti kuda ngadat. Pilek Andi ngatuhu ngarobah kuda-kudana nu ngajadikeun kadudukan suku duanana sajajar. Yuk. Dengan buntungna ngadius deuk notog dada. Rokaya bahwi kalpa ngagentak luncat ka belah katuhu bari ngahembatkeun leun kencana dipake nakis leungeun buntung. Tuk
leungeun dua diadu bari masing-masing oge ngandung kekuatan nu teu bisa dianggap remeh. Jelat Bawi Kalpa katukangan Andi dek ngalakukan gerakan maung nekuk punduk. Rokaya Andi ngagentak ngawangun gerakan engkang-engkang anu ngajadikeun badana nyolonton siga nu deuk labuh. Bawi Kalpa rikat nyusul tepus lantaran disangka nama Andi teh ngadadak katerap ku penyakit sakalor nu matak teu pupuguh jono lonjong oge. Kaharti mun dina narajangna teh sakali ieu mah Bawi Kalpa teh estuning lalawaranaker lantaran disangkana lawana teh geus teu walakaya. Tuh siapa benar teh Andi. Aduh cenah. Bawi Kalpa nuker nyebrutkeun pereupna bari dibarengan ku ngagak-gakna kadadak ngoceak lantaran nyaho leungeun buntungna teh ngakeduk ngahakan pereupna. Sama sekali kumanehna teu katiten yen Andi harita teh ngagentak malik bari ngadiuskeun leungeun buntungna anu temis deui mapag pisan pereupna Bawi Kalpa. Nya Bawi Kalpa yen umur kaula mah lain ditangtukeun ku Andika. Andi saterusna ngahehe mireungeuh Bawi Kalpa keur pupuringisan bari leungeunna kekerepengan. Tapi sakitu mah kaitung kacida kuatna lantaran tetela leungeunna teh teu naon-naon. Setan sia kalah kacengiran buntung. Bawi Kalpa kalah sebrut we deui manehna narajang. Andi nu memangna boga maksud deuk ngajajal pangabisana anu meunang guguru pangakhirna ngagentak manehna neuekeun ramo-ramo sukuna. Nah ari beulesat teh badanna kaluhur teu beda we tinu disedot ku tarikan angin puyuh. Breh dihanap badan Bawi Kalpa anu keur nyolonton lantaran panonjokna poos. Ngagentak Andi turun deui bari najehkeun dampal sukuna kana punduk. Bawi Kalpa kawas duduk utah sarta antapara dikebut we manehna teu susut nangkuban sarta beungeutna beak di akan taneuh bayadug. Tapi manehna masih keneh tahan ngagentak ngagurinjal hudang bari beungeut camrok diwedak ku taneuh ngebul sarta antapara deui sak we narajang. Andi sakali ieu mah teu ngejat sedeng dina nakisna teh manehna ngagunakeun leungeun katuhu bareng jeung digareuwahkeun anak peureup Bawi Kalpa. Sakilat leungeun buntung ngabelesat sarta temis deui ngadagor gadona Bawi Kalpa. Setan. Bawi Kalpa ngajerit lantaran gadona ngadadak nyengsol. Degdag, bro, we manehna namru. Tapi nya kitu kakuatanana mah estuning ku mata kaget. Gadona nu geus nyengsol teh kumanehna diteunggel satakerna nepi ka ngadarekdek. Tapi alusna teh bisa bener deui saperti asalna. Ukur kari getihna we nu masih keneh ngalih tina sungutna. Geus kitu mah korejat manehna hudang deui serat we mesat bedogna bari mere isarah kanu tiluan yen kudu milu barengan milu narajang. Atuh dihucuhkeun komo breng we sararea ngaronom Andi bari serut seret maresat bedogna anu saterusna bedog-bedog teh ting hariuk ti sisi ti gigir. Sareng Andi ge teu cicingeun manehna geus mesat haur konengna sarta langsung manehna ngagunakeun gerakan purih wajit sedeng bedog-bedog lawana terus nyampeuk sarta kabeh-kabeh pada samaksud deuk ngacak-ngacak badan Andi nu harita sasatna geus katutup ku gerakan-gerakan bedog anu jadi lawan-lawana. Kanca dangu sadayana ting hariukna bedog-bedog Bawi Kalpa karena dalimin katut Kidorji. Peta lakuna teu beda we ti pating sariatna opat dadali anu keur nyameran mangsana. Tempo-tempo opatanana nyampeuk ti hareup bebarengan. Tempo-tempo datangna paburincai hareup tukang kenca katuhu diheusi kabeh. Sarta masing-masing gerakanana itu ieu oge teu eleh kesit kuno sejena.
Tapi Ani kalawan tapi snaker nandingan anak ku gerakan engkang-engkang nu dikombinasikeun jeung gerakan jukut riut. Nutu merapna kana opatan lain bae matak ngaripuhkeun, tapi oge jadi matak nungtun kapusing sarta kakeheul nu lain lumayan. Pangrasana manehanana teh teu beda we ti nu diheureuikeun atawa nu dibawa ulin. Lantaran lamun Ani keur ngagunakeun gerakan jukut riut, badana ngadadak nurungkut. Teu beda we ti monyet manggih kasieun. Tapi lamun keur ngagunakeun gerakan engkang-engkang, badana rerendekan mundur maju atawa nolonyong. Teu beda we ti nu deuk labuh. Tapi nyaeta ari ditarajang mah bedog-bedog teh kalah ka ting hariuk ngobrosan angin. Cong bedog atawa seseukeut bedog teh hiji oge eueuh nu bisa antel kana sasaran. Sedengkeun haur koneng Andi tacan bener-bener digunakeun. Ukur kitu we dipake nakisan sautak saeutik dipake noelan. Tapi tumerapna kanu ngabadanana lain deui nimbulkeun tanaga nu kacidarosana. Matak ditotolonyong atawa badana ngadadak ngabangkieung deuk labuh. Mohon tong kalkalurat lelot buntung. Taganan deuleu bedog aing. Ari nyata-nyata sia lalaki mah. Bawi ka apa ngagorowok. Ambekanana ngaregeh renghap ranjug nyenen kemis. Sedengkeun kesangna geus ngagarajag masihan beungeutna. Oh, bae atuh we ka apa? Sor tah. Ari hayang-hayang teuing ngaragap badan kaula mah. Ani sanggeusna nolonjong dina gerakan engkang-engkang, manehna terus we ngajega nyang hareup kana opatan. Tapi ari giler panonna mah leuwih mineng dipake ngareretan karna sorot panon ngandung pangweleh, dumeh kalakuanana teu euih nyucud dina kajahatan. Bari jeung teu inget kana tanggung jawab ninggalkeun menjadi pamajikan. Mohon tong aja. Bawi ka apa nyeureudeg bari nyabetkeun bedogna. Nu tiluan nya kitu keneh. Bedog-bedogna geus ting hariuk ti kenca katuhunana. Heup ah. Andi nyorowok bari ngalolepkeun badana ngagunakeun londok malih warni. Trang trang trang. Bedog-bedog diaradu jeung pada baturna. Modar si Ani. Bawi ka apa nyorowok bari nyebrutkeun perepencana. Aduh. Ngobat kabentur irung kuring bah. Kidorji ngagorowok bari badana ngageblag ka tukang. Lantaran nu ditumbuk kubah pikalpa teh mana horeng cukang irung na Kidorji. Nepi ka kontan boloboran getih dipapeg satakerna kitu atuh. Lantaran kajurung ku nafsu nu ngagugudug. Waduh. Gero sia dalimin. Kolah kamu peguk kami ha. Bawi ka apa ngadadak ngagoak. Lantaran sanggeusna mapeg cukang irung na Kidorji, hulu manehanana teu pupuguh dipapeg ku Dalimin. Alah, apunten guru. Aw. Dalimin ngadadak moceak, lantaran badana ti jengkang sarta nu saterusna ngagedebut kana taneuh. Si horeng keuneng dampah sukuna dirawel ku Kidorji anu geus leuwih ti heula ngajongkeng. Nu disangkana mah suku lawan. Ari hegbet suku baturna keneh. Untung sakitu ge teu dibajeg ku bedog. Ongkoh di bedogna Kidorji teh geus nancep kana taneuh dipake nahan badana basa tadi keur waktu manehna gedebut. Ngan karna saurang nu teu kabawakeun ribut teh. Lantaran manehanana waktu bedogna diadu jeung bedog-bedog baturna. Manehna ngagendak luncat ka tukangan Andi. Anu geus bisa leupas tina kepungan. Yeuh. Bedogna nyamber teu beda we ti nu deuk ngagerencengkeun sirah. Orok haya. Andi nu ayeuna geus ngamilik gerakan cirilentah. Manehna geus bisa neguh. Yen di tukangeunana aya nu ngabongohan. Oge manehna geus bisa ngira-ngira. Ti lebah mana jolna bedog teh. Ku kituna Andi ngan ukur ngadengdekeun sirahna ka kenca. Lantaran karasa hiukna bedog ti belah katuhu. Plos. Bedogarna ngan ukur bisa ngaliwat kagigireun ceuli katuhuna. Lep. Andi ngalapkeun badana ngabarengan hiukna haur koneng ka beulah katuhu bareng jeung malikna awakna ka tukang. Maaf karena Andi ngagorowok trang. Haur konengna nyatana kalah ka bantrok jeung bedog.
lantaran karena di negara karena kacida cepetna paena rikat luncat ka luhur bari nyabetkeun bedogna kana haur koneng. Memang mun manehna boga maksud deuk nyabetkeun bedogna kana sirah Ani kawasna bisa bae lantaran memang taya aling-alingna anu ngahalangan. Tapi orok kaya karena teh lain deui ngarasa paurna ku haur koneng anu memangna ku manehna geus karasa kumaha kahebatanana. Najan bener manehna percaya sapinuhna karena keampuhan ilmu batu karangna. Tapi haur koneng mun seug ngabelentrang kana binjurangna mah ulah-ulah manehna bakal pengkor moal bisa deui leumpang. Nyamos Ani karena ngegak-gak bari ngagentak ngajaul ka tukang ngagunakeun jeler kasaatan. Aduh karena tepu puguh terus ngagoak bari pakupis nyabetan ku bedogna mana horeng si Ruyuk heulang kakasih anu teu kanyahoan deui nyeot ka handap sarta langsung ngagapruk kana sirah. Kanca dangu tadi teh ke waktu Ani dek init ke Batu Gede pikeun manggihan Sudinta. Si Ruyuk teh di kurungan. Tapi barang datang Sukri anu hari beus-beus ka Aki Surdi. Si Ruyuk teh terus ku Aki Surdi dilepaskeun. Lantaran ngingetkeun ka Ani bisi perlu kubantuan. Sedang Sukri terus manggihan Ki Jatma, Kemed, Katut Bopeng. Anu barang dibejaan kitu-kitu teh ku Sukri. Agentak tiluanana ting balecet nu maksudna dek mere bantuan. Sedang si Ruyuk mah geus ngalayang miheulaan. Setan sia. Hayang dipodaran ku aing teh ha. Karena bari terus ngebubat babitun bedogna ka luhur. Nakisan panyambar si Ruyuk nu teureun-eureun nyabetan. Tempo-tempo nyakarkeun ku kukuna, tempo-tempo ngabintih kana sirah. Anu karasana mata kleneng. Geus puguh pamatukna mah dina keuna macok kana sirah atawa kana tarang kontan nu dipacokna teh ngabarbai ngabijirkeun getih jaba tarang karna teh mani geus raca we ku tapak-tapak kuku marencos seukeut anu ngagaludra. Bukan teu hideung maneh mah karena geus puguh eta teh heulang hayo make dicarekan anjing Ani ngahehe yang cerikeun. Kanca dangu sadayana bawi kalpa nu geus katipu atah-atah ku gerakan Ani. Ngagentak manehna luncat bari ngabar bedog. Atuh Ki Dorji jeung Dalimin anu harita geus harudang deui. Duanana tinggal rajleng nuturkeun guruna. Sangarepan hoyuh. Keun eta mah nu saurang bagian aing. Ani ngagorowok marentah ka heulangna. Bari jelang we manehna luncat ka hareupeun karna anu keur pakupis kawalahan ngayonan gerakan si Ruyuk. Si Ruyuk memang hartina teh lain lumayan. Manehna gancang ngejat ngaculkeun karna langsung terus narajang ka bahwi kalpa ku aprukan sirah ngaranggemkeun kuku-kukuna bari jeung ngecelbet ngagunakeun bintihanana atuh goak we. Bahwi kalpa ngagoak teu beda we ti bolon anu sieunun ku Bang Barongan. Teu sirah bahwi kalpa seot gopruk nyamber sirah Ki Dorji. Saterusna ngejat deui narajang ka Dalimin. Lantukna ieu nu tiluan teh jadi tinggal roak teu beda we ti bebenyit raclang ngejat pajauh-jauh. Lantaran lamun ngagulung mah bedog-bedogna teh piraku we tebut bet nyabet batur sorangan. Lantaran gerakan si Ruyuk teh pindahna sakilat-sakilat. Sedengkeun bedog-bedogna bahwi kalpa Ki Dorji Katut Dalimin terus ting hariuk kaluhur. Tapi nya kitu ngan ukur bisa nobrosan angin. Kabeneran rob bala bantuan datang. Ki Jatma langsung nyeredeug ka bahwi kalpa. Kemed narajang ka Ki Dorji. Sedeng Bopeng nyebrut ka Dalimin. Geus pada-pada ngalabar bedog lantaran lawan-lawan age henteu lemor. Ngan Sukri nu teu pipilueun teh lantaran manehna mah rumasa taya pangabisa. Si Ruyuk atuh terus ngageleber kana dahan johar. Jenutun we bari ngawaskeun dununganana nu harita geus adu hareupan jeung karna.
Teh paedahna urang teh petelak deui karena anggur mah andika geura balik we ka hujung. Sampeurkeun nu jadi pamajikan. Andi nyaritana leuleuinaker susuganan we karena teh beunang dielingan. Naon? Bedengean teh ditah mantok. Ongko ari aing mah lain kesempatan pikeun si laing ngalemetan Andi. Karena nembalana teh kalah ka mata krungsep kana ceuli. Kumaha? Sugan sia mah geus miring otak teh. Andi teu beda we ti nu disebut ceuli, bareng ngadenge ucap-ucapanna karna nu sakitu kotor sarta garihalna. Nu ngajadikeun sakedet netra getihna naek ka luhur, nimbulkeun amarah nu muntab-muntab. Sabar ge hayawatesna ari dikitu-kitu teuing mah saha pijalmaanana anu bakal tahan. Ku kituna hiuk we manehna nyebetkeun haur konengna. Nafsanya ari rumah teh Andi. Karena bari ngagentak luncat ka gigir ngabarengan sabetan bedogna kana haur koneng. Tang teu beda we tinggal bentur besi. Sedang karena sorangan nepi ka ngajareg-jeg nahan kasaimbangan badana lantaran bantrok jeung hiji tanaga nu lain deui rosana. Sugan kudu dibebekeun sungut sia mah karena Andi nu memangna geus dikawasa ku nafsuna. Anu dilantarankeun ku ucap-ucapan karna nu sakitu rungsebna narojosan kana ceuli teu beda we ti jarum. Ngagentak nyabetkeun deui haur konengna. Tapi karna sakali ieu mah teu daekeun nakis lantaran sakaligus geus ngarasa kapok ku akibatna. Maena rikat luncat ka gigireun Andi bari ngahiukeun bedogna kana beuheung. Andi ngagentak ngareundeuk nyarong atuhu bari ngahayatkeun leungeun buntungna dipake nakis pigeulang. Hiu haur konengna nyerepet ka belah katuhu deuk dipake ngabeset beuteung. Karena ngagentak narik bedogna bari mundur 2 lengkah. Bareng jeung ngeplosna sabetan haur koneng Andi, karena luncat ka kencaeun Andi bari nyamberkeun su kencana deuk dipake nejeh ke kemplong. Ora kaya Andi leuwih cepet ngagerakeun leungeun buntungna ngahiuk ka handap dina gerakan malang putung. Tuh temis deui ngahancak muncangan. Aduh karena ngagero cecekolanana asa pegat. Tapi sanajan kitu ari gerakanana mah teu kandeg. Manehna ngagentak nyerong ngenca bari ngahiukeun bedogna deuk ngahanca punduk. Tapi Andi kalawan teu ngarobah kuda-kudana ngagentak manehna nyebrutkeun leungeun buntungna ka gigir ngawangun gerakan solendang mayang. Cerak beletok. Bedogarna nepi ka potong jadi 2 lantaran congona pisan bantrok jeung leungeun buntungna. Kilak Andi malik ngenca ngabarengan hiukna haur koneng deuk ngahanca cangkeng. Honggoh we tumrapna ka karna lain deui ngaranjugna sarta saeutik oge teu aya kasempatan pikeun ngejat. Ku kituna manehna ngan ukur bisa ngarempodkeun badana we. Bari ngaheatkeun teungeun ujunganana nu diwangun ku leungeun kenca dipake nakis haur koneng. Des haur koneng kan gerakanana. Mun haur biasa mah piraku teremuk sarta pasti bakal lesot tina panyekelna dihancak ku teungeulan anu ngandung daya bobot ratusan kati. Tapi ieu mah ulah boro-boro make remuk atawa lesot tina panyekel Andi. Kalah ka karna sorangan nu teu sirikna koceak dengek. Tetela teungeulan ujunganana teh leungit kaampuhanana teu bisa nandingan kahebatanana daya ampuh haur koneng anu memang asak dina pangtapaanana Aki Musani. Angka-mangka ari tapana Aki Musani mah lain melekung ngajentul di tempat suni, tapi tapana nu teu beda we ti Matiraga. Dina harti tara kararaba naon-naon bari tepetot munajat ka pangeran. Boh dina salat tahajud, salat hajat atawa salat istikharah. Geus bogoh salat tasbih mah memang saneng-neng oge tara petot. Ku kituna munasabah naker lamun teungeulan ujungan karna anu memangna dieusi ku ilmu nu teu bisa disebutkeun bersih. Moal bisa nandingan wawasan Andi nu geus nampak pangembleng ti Aki Musani. Nu oge kaayaan rohanina jauh leuwih bersih tibatan jiwana karna.
Aduh kanca, cak 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 cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah anjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.